Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Satrio Hibatul Sendiri dari 11 MIPA 2 ingin membacakan pidato bahasa Sunda yang saya sudah buat. Cara melihara kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, puji syukur orang panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serang dalam orang limpah serahkan ka junjungan Nabi besar nyaeta Nabi Muhammad SAW. Ku kituna urang sabadaya riasa patepang tur pamprok jongkok dina acara ibu dan bapak anu kusimkuring dipika hormat sedak sudaya anu kusimkuring pika cinta dina rangrangan simkuring bada ngeduduyikeun belantara ngeunaan kebersihan lingkungan anu dimana urang sadaya karangian di lingkungan bersih parantos tungtus sehat ka diri urang sadaya anu hiji eta tempat. Di acara miara kana ieu lingkungan teh aya 5 paling saeutik supados lingkungan tetap bersih jeung sehat nyaeta menggunakan teknik di handap. 1. Simpen sampah plastik nyaeta simpan sampah anu parantos diangge teh ulah napikeun ka dipucieun di mana wae. 2. Gunakan di eta sampah sabarantosna disimpan terus dibersihkan. Nah upami tos kitu mah tiasa digunakan di eta sampah plastik teh. 3. Daur ulang eta sampah. Dina penelitian sampah plastik teh bisa hancur kutana ke jarak waktu 24 tahun. Pasti lama ari kitu mah. Nah ku kituna tiasa eta sampah teh didaur ulang janten barang rumah tangga anu sanes. Janten henteu di mana wae. 4. Nyedikeun tong runtah anu kabagi luhur runtah organik sarta non organik. Runtah non organik biasana bede sesah terturai. Namun runtah non organik ngabangunna kaneh benten ekonomis serta tiasa dipangatkeun berubah kayaan hiji na anu langkau terpakai. 5. Tanam tanaman supados hawa anggar segar serta bersih. Nanam banyak tanaman beda ibina hawa di sekitar berubah keayaan segar. 5. Cara di luhur di atas digunakan ke orang sudaya supados lingkungan orang sehat serang bersih. Kukituna sakitu we sumkuring mugi janten manfaat kanggo urang sadaya. Hatur nuhun atas perhatianna mentah hapunten lumana aya